Kangjeng Nabi malila deui gerage aya jelema datang tu belah ditu eta teh penghuni surga. Kabeh neulu barang neulu lah jelema teh boro-boro make jas. Rudin sendal lage sendalna ditengting make kenca. Pan Haji Pendi mah sendalna kulit. Kulit jangan mah langsung menang nyieun sorangan deui dibojong. Tak guys deh menang 2 poe Kangjeng nyarios deui cek Kangjeng belah dia bakal datang penghuni surga kabeh narangtung ningali bareng ningali si eta deui bae nu kamari ya Allah geus isuk dah kumpul deui cek Kangjeng moal lila deui bakal aya nu liwat penghuni surga kieu deui barang tinggali si eta keneh bae. Ya Allah, ya Rabbi, kadeleuna hina Rudin, tapi Kangjeng Nabi nyaritakeun penghuni surga. Cik Abdullah aing ngendong di mana lah. Nya coba kumaha maca Qur'anna, kumaha tahajudna, kumaha duhana, jeung kumaha sapopoena. Langsung datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Allah. Urek ngendong di dieu. Emang aya naon? Boga masalah jeung di imah. Lah kasinggung atuh sia. Ya sia mang bermasalah bae sabab sairilah hirupna. Ieu jeung masalah jeung zat jeung kolot. Oh teu ada gendong. Alasan doang. Gendong lah. Padahal mah nya dek memperhatikeun kumaha ieu kahirupan sapopoena. Begitu maghrib langsung teh lila isya. Mantes isya kakedengan sasarean betingnya nanagog beki ngintip. Ya Allah, eta sahabat sugan maca Quran, sugan tahajud istuning kerek luar biasa. Kerek bae hudang-hudang subuh. Cek Abdullah jak kerek bae. Pacak Kangjeng Nabi penghuni surga sih. Nah, guys, sekarang seperti berang mandi dulu sugan duha jante ente teh salat duha biasa be malah ngangon embe biasa Masya Allah yes lah kadua penting malam iya asana ieu maghrib isya intip deui leuwih parah kerekna tibatan nu kamari mah teu pati nyenghor ieu mah nyenghor sebab beurangna tas ngangon embe capek. Wow, ader-aderan tak kerek. Hudang subuh biasa deh be aktivitas berang ngangon deh be. Teu karti aya geus ya Kangjeng tapi nyebutkan penghuni surga. Karak dua penting. 3 nista maja utama. Waduh bener bae ka 3 pentingna bae leuwih parah. Hiji kerekna puara kadua teu robah kamari mah masih robah masih ngagigir Allah gitu kayak ngigir deui ka dieu ieu mah eueuh ngigir waduh kerek teh kerek bae lamun nyaho ka si eta lah gitulah tah geus 3 penting mah bebeja we lawa kula balik lah pamit cek teh oh deuk pamit tapi bingung sebenarnya mah bingung naon tuh aya we kabingung coba jelaskeun soal kabingungna naon kieu dumanta kula ka dieu teh gandenge ucapan Kangjeng ai kitu nyarita naon Kangjeng cek Kangjeng pertama bakal aya nu liwat datang ka dieu penghuni surga ente. Poean kadua cek Kangjeng bakal aya nu ka dieu deui lewat gunung ieu ye eta teh penghuni surga barang di dieu ente deui. Katilu kali cek Kangjeng bakal aya lewat di dieu ye ta pinggir gunung ieu ahli surga penduduk surga barang di dieu ente deui. Kula penasaran teu boga masalah jeung pamajikan jeung kolot tapi hayang nyaho coba ibadah ente kumaha ieu sapopoe nu kula kadeureuk kerek. Puyang kula. Ibadah zahir mah gampang di deuleu ki atoge kurang kumaha udeng-udeng jasok dipake jubah sok ngangsar
sorban malah lamun keur di pendopo mah 5 make lagi. Atuh sarua jeung Ki Nurjaya teh leuwih parahnya nama itu. Itu leuwih parah. Jab keluar di pendopo di deuleu amplopna leutik bebeja ditolol teh mah pan. Kiai Blaraja jeung Cisoka memang sarua kos karitu. Eueuh masalah ieu keur carita. Eueuh masalah. Eueuh. Nah. Dia ente kos kitu teh. Kumaha? Kieu. Hari ibadah zahir mah geus capek kula mah. Ketika Kangjeng nyaritakeun ibadah zahir ku kula geus dipraktekkeun nu ayangan capek. Begitu kula dibere ilmu ku Kangjeng titah nyieun kebijakan-kebijakan. Maka ku kula ayeuna terus bae diopenan kolbu teh hiji supaya inget bae ka Allah teh henteu suuzon ka batur deuk kumaha bae ge sarua makhluk Allah teu pernah suuzon. Nomor kedua henteu pernah gibah ngomongkeun batur lantaran hendeuk naon make jeung diomongkeun jak kabeh ge horenganan ieu adalah pagawean Allah. Nomor katilu henteu aya hasud, nu mantak teu aya hasud kabeh horeng geus diatur ku Gusti Allah. Panyakit-panyakit nu tadina nembleh di kolbu kuari geus dipiceunan, kuari tinggal tenang inget bae ka Allah. Geus kuali disederhanakeun ai kaburu tahajud ai teu kaburu henteu, tapi kolbu ka Allah bae daripada nu tahajud tapi hatena ka karung. Oh, jadi gitu-gitulah ibadah teh. Masya Allah. Lamun Kangjeng Rasul nyaritakeun penghuni surga seperti eta dengan ilmu bijak, kolbu jadi bersih, dibersihan, jadilah penghuni surga. Urang kabeh kan hayang jadi penghuni surga. Amin. Lain amin, mikir sia. Mikir. Tuh iya. Masya Allah. Bijakan sinaran ke bakalna ilmu urang, sinaran ke bakalna tingkah pola urang, sinaran ke bakalna pagawean-pagawean urang lantaran kolbu urangna ulah aya panyakit.